Pang, impuan si RT tuh, Pang. Ah, teuing tadi ngalian. Biasanya sok duaan wae dengan ko si Raru. Sia mah kalkanita si duru ka aing teh. Saha nu ngomong si Duru, biasanya maneh jeung si RT sok paduaan geuninganan ko si Raru. Ngomong nahawan maneh cenah. Yo, Pang. Urang rek nanya. Nah, hanya orang barat make sok palinter. Depan batur mah negara maju. Yo, saha nu ngajuru? Aduh, tangis teh anger deui wae. Ya Allah, tolonglah hambamu ini dengan si torek ini, ya Allah. Yo, kunaon? Buru jawab atuh. Batur mah negara maju. Kareudang sugannya, Pang, make teh dibaraju kitu. Masya Allah, aing. Budak kunaon? Tadi teh kumaha ieu teh jawabanna? Apa di mana orang barat para linter? Yo, mana nyaho teh? Urang kamari geus ti Bali. Apanya Bali di mana? Di Bali, apa teh mana Bali? Apa Bali orok? Arek dikubur maneh, kos Bali orok. Sing bener ngomong teh mah iso orok, si mah yang di penjara, yang dikurung. Nges sok ngomong naon sing bener, maneh irahat di Bali. Yo, urang kamari ulin ka Bali, terus di Bali urang kamari aing di ditu mah budak teh sagede-gede kieu oge. Palinter ngomongna bahasa Inggris. Kos ngareungeun maneh barudak eta ngomong naon? Ceuli aing mah ngareungeun kana bahasa Inggris mah sedep, Pang. Ngareungeun nya. Aneh atuh jejeber teh. Heran aing mah, Pang. Model urang gitu nya, urang geus karolot teu nyaho kana bahasa Inggris. Nah, ai di Bali budak aing budak sagede kitu kana bahasa Inggris na aing soak bae. Ieu, wa pan di ditu mah berenang geus bahasana, jadi barudak segala dek kieu oge geus bisaeun bahasa Inggris. Gimana aing mah eta budak, aing daangna naon nya? Jeung eta obeh make naon gitu pan urang mah ku cai cebok teh kitu tah. Eta tujuh sagede kitu kunaon obehna. Ieu, geus ganeng, maneh hebat. Irahat di Bali. Naon ieu teh? Sing balik atuh ngomong teh. Kitu teh bentres aing ngomong teu kareungeun. Ieu, maneh iraha di Bali. Ya heuh atuh ulin. Sasahan bedog jedog di imahnya. Mun sakalian eta ceuli asa di ditu. Hah? Naon? Eta ceuli asah di ditu sakalian. Nah aja we, urang mah ka ditu, pamari teu boga duit leuwih. Kepira hayang ningali ieu, hayang ningali naon teh? Kijing urang luar. Ari kijing teh naon? Amit aing maneh mah. Teu nyaho kijing-kijing acan. Kijing hayang nyaho lin. Remis, nu aya nu tengahna ngalea dengan anta gitu. Remis. Jauh-jauh ningali remis kayak gitu. Tuh di balong ge loba remis mah. Aing pusing bete seri jeung maneh ayeuna kieu deui aing rudat tuh kijing ngaloba di balong. Di balong mah lain kijing nu kitu mah tutut anu ti beurang ning sok nyara lepot paraseun. Nyara lepot ya. Heeh. Si RT Mana teh jelema teh hujanan kitu. ka dieu. RT mah urang tadi ka imah eueuh. Terus di mana eta hujanan gitu? Neneangan si torek, Pang, diajakan ke desa, pan resep mihina nama, mau di desa teh, mau ya kadaangan tidak angan. Terus di mana teh? Oh, rek mau si ieu. Baju bawa lah. Rudat aing eta tadi. Juga tuh jeung RT juga. Buru-buru lah. Hujan gede manten, enggak Pangnya? Pang, kedeula Pang. Bah, di sieu mah ciga si Raro lesot jeung jangna teh euy. Paduduaan kitu we hayo.